Bismillahirrahmanirrahim. Wahai atuha jeung ari pirang-pirang sunnah hayatna itu salat, ayis salat tegasna salat wa aroda jeung ngamaksud musannif bihayatiha ku pirang-pirang sunnah hayatna itu salat ma kana perkara laisa anu lain itu ma ruknan eta rukun fiha dina itu salat wala ba'don jeung lain sunnah abad salat yujubiru anu ditambalan itu ba'don bisujudi sahwi ku sujud sahwi khamsata asyara eta 15 naonana khoslatan perkarana raf'ul yadaini tegasna kahiji ngangkatkeun dua panangan yang da takbiratul ihrami nalika takbiratul ihram ila hadwi man kibaihi nepi ka pelebahan dua tak-takna itu musolli wa raf'ul yadaini jeung ngangkatkeun dua panangan yang da ruku'i nalika ruku' wa yang da raf'i jeung nalika cengkat minhu tina itu ruku' wa wad'ul yamini jeung neundeun panangan anu katuhu ala shimali luhureun panangan anu kenca wa yakunani jeung bukti itu yadaen tahta sodrihi eta disahandapeun dadana itu musolli wa fawqa surratihi jeung luhureun bujalna itu musolli wat tawajjuhu jeung ngadua tawajjuh ngadua iftitah ay qaulul musolli tegasna ucapan jalma anu salat akibat taharrumi dina sabada takbiratul ihram kana lafad wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda ila akhirih wajhatu madepkeun kuring wajhiya kana rarai kuring lillazi kazat fatara anu ngadamel ilazi as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo jeung bumi ila akhirih nepi ka akhirna itu doa wal muradu jeung ari anu dimaksud ayyakula eta yen ngucap saha al musolli jalma anu salat ba'da taharrumi dina sabada takbiratul ihram doa al iftitahi kana doa iftitah hazal ayata tegasna kana ieu ayat au ghairaha atawa lianti itu ayat mimma barina tetep tina perkara waroda anu kawarid itu ma fil istiftahi dina doa istiftah wal isti'adzatu jeung isti'adzah jeung maca ta'awuz ba'da tawajjuhi dina sabada doa iftitah wa tahsulu sareng hasil itu isti'adzah bikulli lafzin ku saban-saban lafaz yashtamilu anu ngurung itu lafaz alat ta'awuzi kana nyuhunkeun pangriksa wal afdalu jeung ari anu leuwih utama a'udzubillahi minasyaitonir rajim eta lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal jahru jeung ngabedaskeun bacaan fi maudhi'ihi dina tempatna itu jahr wa huwa sareng ari itu maudhi'il jahr as-subhu eta dina salat subuh wa ulatal maghribi jeung dina dua rakaat awal salat maghrib wal isya'i jeung salat isya wal jumu'atu jeung dina salat Jumat wal Idani jeung dina salat lebaran dua wal israru jeung ngalaunkeun bacaan fi maudhi'ihi dina tempatna itu israr wa huwa jeung ari itu maudhi'il israr ma eta perkara ada anu ngalianan itu emma allazi kana anu zukira anu geus ditutur itu emma wa ta'minu jeung maca amin ay qaulu amina tegasna bacaan amin akibal fatihati dina sabada maca fatihah liqori iha pikeun anu maca na itu Fatihah fi sholatin dina keur salat wa ghairiha jeung lianti itu salat lakin fi sholati tatapina dina keur salat akadu eta leuwih dikeukeuhkeun wa yu'minu jeung maca amin saha al ma'mum ma ta'mini imamihi sarta amin imamna itu makmum wa yajharu jeung ngabedaskeun itu makmum bihi kana itu takmin wa qiraatus surati jeung maca surat ba'dal fatihati dina sabada fatihah li imamin ka imam wa munfaridin jeung ka munfarid fi rakaatayi subhi dina dua rakaat subuh wa ulatai ghairiha jeung dua rakaat awal salianti itu subuh wa takunu jeung bukti naon qiraatus surati maca surat ba'dal fatihati eta sabada fatihah falau qaddama maka lamun ngaheulakeun jalma as-surata kana
maca surat alaiha manderikeun Fatihah lam tuhsab tah teu direken itu surat. Wat takbiratu jeung maca pirang-pirang takbir yang dal khafdi dina nalika turun lirruku'i pikeun ruku warraf'i jeung dina nalika cangkat aya rafa'i sulbi tegasna ngangkatkeun iga wakasan minar ruku'i tina ruku wa qaulu sami Allahu liman hamidahu jeung maca lafad sami Allahu liman hamidahu sami'a muga ngadangu saha Allahu Gusti Allah liman kajalma hamida anu muji itu manhu ka Gusti Allah hina yarfa'u nalika ngangkatkeun itu man sahu kana sirahna itu man minar ruku'i tina ruku walau qala jeung lamun maca itu man kana lafad man hamidallaha sami'alahu man ari saha jalma hamida anu muji itu man Allah ka Gusti Allah sami'a eta muga narima Allah eta muga ngadangu Allah lahu ka itu man kafa tah cukup itu kaol. Wa makna sami Allahu liman hamidahu jeung ari maknana lafad sami Allahu liman hamidahu taqabbala eta muga-muga narima saha Allahu Gusti Allah minhu ti itu man hamdahu kana mujina itu man wajaza jeung muga ngabales Allahu ka itu man alaihi kana itu hamdah wa qaulul musolli jeung ari ucapan jalma anu salat Rabbana lakal hamdu lafad Rabbana lakal hamdu izan taswaba eta di mana-mana narima ajeg itu musolli iman barina ngadeg wa tasbihu jeung maca tasbih fir ruku'i dina keur ruku wa adnal kamali jeung ari panghandap-handapna kasampurnaan fi hadza tasbih dina ieu tasbih subhana rabbiyal azimi eta lafad subhana rabbiyal azimi salasan kalawan 3 kali wa tasbih jeung maca tasbih fis sujudi dina keur sujud wa adnal kamali jeung ari panghandap-handapna kasampurnaan fihi dina itu sujud subhana rabbiyal a'la eta lafad subhana rabbiyal a'la salasan kalawan 3 kali wal akmalu jeung ari pang sampurnana fit tasbihir ruku'i dina tasbih ruku was sujudi jeung tasbih sujud masyhurun eta anu dimasyhurkeun wa wada'ul yadaini jeung leundeun 2 panangan alal fakhdaini luhureun ping-ping 2 fil julusi dina keur diuk lit tasyahudil awwali pikeun tasyahud awal wal akhiri jeung tasyahud akhir wa yabsutu barina ngabeberkeun musolli aliyadal yusra kana panangan anu belah kenca bihaitsu tusamitu kalawan sakira-kira sajajar non ru'usu asabi'iha pirang-pirang tungtung pirang-pirang ramona itu yadal yusra ar-rukbata kana tuur wayak bildu jeung ngeupelkeun musolli aliyadal yumna kana panangan anu katuhu ay asabi'aha tegasna kana pirang-pirang ramona itu yumna illal masbahata kecuali curug minal yumna tina panangan anu katuhu falayak bildu maka ulah ngeupelkeun itu musolli ha kana itu masbahah fa innahu tah saenyana itu musolli yushiru eta isyarah itu musolli biha ku itu masbahah rafi'an barina anu ngacungkeun laha kana itu masbahah la kaunihi dina tingkah kabuktianana itu musolli mutasyahidan eta anu tasyahud wadzalika jeung ari itu raf'u yang da qaulihi eta nalika ngucapna itu musolli illallahu kana lafad illallahu wala yuharriku jeung ulah ngarobah-robah musolli ha kana itu masbahah fa in harraka maka lamun ngarobah-robah musolli ha kana itu masbahah kurriha tah dimakruhkeun itu harroka wala tabtulu jeung teu batal naon salatuhu salatna itu musolli fil ashhi ceuk kaul ashah wal iftirasyu jeung diuk iftirash fi jami'il jalasati dina sakabeh pirang-pirang diuk al waqi'ati anu tumiba fi sholati dina salat ajulusil istirahati seperti diuk istirahat wa julusi bayna sajdataini jeung diuk antara sujud 2 wa julusi tasyahudil awwali jeung diuk tasyahud awal wal iftirasyu jeung ari ngaran iftirash aya jelisa eta yen diuk
saha asyah sujalma ala ka'bil yusra netepan kana mumuncangan belah kenca jailan barina anu ngajadikeun dhahroha kana tonggongna itu yusra bil ardi ka bumi wayan siba jeung ngaajegkeun itu syakhs qadamahu kana dampal kakina itu syakhs al-yumna anu katuhu wayadau jeung nempelkeun itu syakhs bil ardi ka bumi atrafa asabiha kana pirang-pirang tungtung pirang-pirang ramokna itu yumna li jihatil kiblati karena arah-arah madep kiblat wat tawarruku jeung diuk tawarruk fil jalsatil akhirati dina diuk anu akhir min jalasatis sholati tina pirang-pirang diuk salat wahia jeung ari itu tawarruk julusut tasyahudil akhiri eta diuk tasyahud akhir wat tawarruku jeung ari ngaran diuk tawarruk mislul iftirashi eta saperti diuk iftirash illa annal musolliya kecuali sanyana jalma anu salat yukhriju eta ngaluarkeun itu musolli yasarahu kana kaki kencana itu musolli ala hayatiha netepan kana tingkahna itu yasar fil iftirashi dina diuk iftirash min jihati yaminihi ti palebahan ti belah kaki katuhuna itu musolli wayul siku jeung ngantelkeun musolli warokahu kana biritna itu musolli bil ardi ka bumi ammal masbuku anapon ari makmum masbok wasahi jeung jalma anu poho fayaftarishani tah eta diuk iftirash itu masbok wasahi walaya tawarrokani jeung ulah diuk tawarruk itu masbuk wasahi wa taslimatus saniyatu jeung salam anu kadua amal ula anapon ari salam anu kahiji fasabako tah eta geus ti heula naon annaha sanyana itu ula min arkanis sholati eta tina sawareh pirang-pirang rukun salat.